Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Tuh ingker di sawah guys macul. Tuh guys, itu panonaunya berem gitu guys. Tuh di sawah loba manuk belekok guys. Tuh tah bisi dulur-dulur hayang macul kade kakuring dah. Ieu paculun dah 16 hektar mah ieu. Sok bisi nu hayang buburuh aya ka dieu. Uing butuh nu macul ya 1000 urang mah. Nah, jadi sawah uing ditungtung itu matahari nepi ka tungtung ditu nepi ka tungtung dieu tah. Itu sawah teh nu sorangan anu bogana bungkul. Nu saha cenah Bang teuing uing oge da teu nyaho da teu nanyakeun. Ngeun bisi rek mararacul sok ka dieu gratis. Maculna ulah hayang diburuhan ngan dahar mah dibere meureun tah kitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.